Ibu-ibu ulah waka acara rentil sim kuring Yuswa 40 nolak diheureyan kuno umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil mutaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing silap bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatid asatidah kori koriah mubalik mubaligoh hormaten sim kuring guruanen pikeun sim kuring terutami pun Bapak salaku Majelis Ulama Indonesia Desa Wewengkon ieu anu sami ku sim kuring dipihormat, kepala pasar anu sami ku sim kuring dipihormat miwah rengrengan, ibu mewah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan tujuan. Lamun anu dagang di pasar ditanya aku naon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Lamun tukang tani ditanya aku naon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Lamun jalma gering indit ka rumah sakit, jawabanana hayang sehat. Tah ari ibu pangaosan hayang naon? Ulah coba-coba nyaritakeun hayang panggih jeung kuring. Ceuk ibu sabab lamun ibu dek neangan ilmu ustad di dieu ge leuwih loba batan kuring, leuwih berilmu batan kuring, leuwih hebat batan sim kuring, tapi naha ari kuring didatangkeun jelema buat loba aya rutinan 10 jelema. Berarti sadar teh sadar lain dek neangan ilmu nu jelasna hayang panggih jeung urang. Tapi lamun jalma hayang penak jeung sim kuring siap-siap kecewa da sagedeng degerek balik kurang. Sabab kuring lain orang Garut tapi kuring mah orang Kabupaten Bandung. Mending we sepakat ibu hadir di tempat teh neangan ilmu. Maka geratanya ka Bapak Ketua MUI naon fungsina ilmu? Maka jawabanana al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu geus jadi cahaya berarti urang teh kudu geus kaoncoran ku ilmu urang sorangan. Tapi naha kanyataan ilmu boga tapi hirup poek wae. Kabeh baroga ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh baroga ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea Islam diajen ku urang Islam tapi naha ajengan ge gurger wae. Kabeh baroga ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik ngarweg wae. Berarti ilmu teh can jadi oncor keur awak urang boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ke can tangtu bisa. Matak nu ngaran hirup mah entong sombong ku disebut. Kuring make calana biasa, sapatuna sapatu biasa, baju ge baju biasa, ngomong ge ngomong biasa. Sabab kuring sadar nana gerhana adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Mata sim kuring datang ka dieu entong keprok da lain japati. Biasa weh. Palebah mana kuring jeung ibu biasa, ibu ngahargaan kuring sabenerna lantaran Allah nutupan aib kuring. Ibu dihargaan ku batur sebenarnya Allah nutupan aib ibu, Allah wae nutupan aib ibu, Allah wae nutupan aib kuring. Nah ari jelema bet nyokelan aib batur, ari urang makhluk sahanya Allah nu boga urang manusia ditutupan aibna, tapi naha ari jelema bet nyokelan aib.
artina urang mah keuna ku hawa nafsu sorangan. Mata lamun ibu hayang boga ilmu siapkeun wadahna. Lain sakola luhur da teu saeutik sakolana luhur tapi akhlak mah eueuh. Berarti ilmu mah lain dina sakola luhur. Dina naon atuh ilmu mah dina wadah anu alus. Naon eta wadah eusi hate. Keur mah hirup bodo saban geureuh ka batur bodo wae kitu kalakuan komo pinter moal teu ngaledek batur. Well. Ibu hayang beunghar babari siapkeun wadahna. Keur mah hirup sangsara tapi tudang tuding wae ka batur, batur beunghar disebut nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul. Kabeneran jelema beunghar teh boga budak botak da anyar ekah nolol tina janela pan ditunjuk tuh tuyulna. Keur mah hirup sangsara tapi loba jelema nyeri hate ku bibir urang, maka harta moal eunteup ka jelema nu kotor hate sabab Allah mah uninga kana rasiko sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu adigung ku kabeungharan. Weh. Mata hirup sakadar disebut teu kudu sombong. Nana gerhana disebut al-mukarram hoream teuy. Naha bisi majarkeun batur nu nyebut da kuring mah teu rumasa jadi yang mulia. Mulia palebah mana kuring salat subuh ge osok kabeurangan. Jadi eta mah sakadar sesebutan manusia. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan entong pede-pede teuing, entong bangga-bangga teuing sabab eta mah sakadar sesebutan, buktikeun dina gawe. Eta mah sakadar gelar manusia ustad kiai ajengan geratanya ka Bapak MUI naon tugas ustad naon tugas kiai naon tugas ulama ceuk Bapak MUI warasatul anbiya pewaris para nabi. Ustad kiai ajengan teh pewaris para nabi. Ai nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud gerang acung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud nu jelas nama kaling sir. Nabi ngawariskeun bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Ustad mana anu satiap ngomong langsung dibikeun. Tah nana gerhana boga jam penta ku ibu dibikeun moal. Alus teh teh suudon. Banyak urang bareres hate teh. Satiap perkara warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mata kuring mung disebut ustad kiai ajengan teh naha sababnya ho kana gawena. Lamun Bapak TNI tugasna ngajaga keamanan negara bisi aya musuh ti luar jeung ti jero make loreng-loreng warna hejo lain bangga tapi keung keur ngajaga Indonesia. Ustad hoream jadi ustad lamun dibawa karena tugasna. Bapak kades bakal mung jadi kades lamun apal karena tugasna. Ngan ku sabab teu arapal karena tugas maka karena jabatan teh pahayang-hayang da meureunan teu nyaho karena tugasna. Well. Mantak sing wabuh karena tugas. Ilmu orang jujur di mana tempatna hiji dina kolbi, dua dina kauli, tilu dina fi'li. Bereng kolbi, kauli, fi'li. Nu tukang mah calang ngapungkul. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Tah ilmu teh tah ieu teh ngaranna teh ucapan, ulah waka disanjung karek kuring bisa ngomong mah, ulah waka dipuji kuring karek bisa ceramah mah lantaran ibu can apal kalakuan kuring nu sabenerna ieu mah karek omonganana. Da kabeh jelema ge bisa nyebutkeun bager apakah eujeung bageurna. Kabeh jelema bisa ngomong soleh apakah eujeung solehna. Kabeh jelema bisa ngomongkeun jakat apakah eujeung gebrokna. Matak era sebenarnya disebut ustad kiai inggis ku bisi rempan kuboa ucapan patojaiyah jeung kalakuan. Weh. Sedengkeun eta teh kanyataan mah heueuh kitu. Nabi Muhammad beres ceramah dibere doma di tengah jalan aya nu menta, ya Rasul naon eta doma hayang anjeun nya keur kami we pek bae milik kami rezeki maneh. Nana gerhana ayeuna bakal aya nu mere da yakin. Yakin kepala pasar teh geus nyiapkeun ieu teh. Pegat ku ibu engke di jalan penta dibikeun moal. Dua tadoraka teh suudon deui. Anggap we teh kesepakatan. Jadi lamun engke kuring teu dibikeun, lain salah kuring hasil daripada musyawarah bersama. Well. Lamun kuring digamis, diudeng, disoroban, lain ge nana gerhana. Jeung da beda atuh umat teh
kanu di udang, kanu di gamis, kanu di sorban, kurumuy ajengan kitu, wilujeng sumpil al mukarrom, coba ka urang karek turun tina mobil juk, well, lain assalamualaikum. Tapi nu ngaran hirup keun bae eta masa kadar cangkang nu kudu dialusan mah eusi, kulit hideung hayang bodas tinggal meuli skincare. Nu 2,5 juta saminggu juk bodas ngan hampura engke kapanggih dina punduk angerenge. Geblus karena bab rumah tangga skincare kabedak dengan sangu henteu akhirna beungeut bodas ngan awak begung. TBC bae we sukna teh eta melaan geulis nepi ka nyiksa awak. Jeung da kudu apal kana takdir, kajeun di glowing ait jodohna jeung Udin mah jeung Udin we. Moal bisa datang anak Jokowi. Mata hirup jelema tong sok nganilai kana cangkangna, lalajuan mah eusi tina eta cangkang. Ibu tiung saragam, baju saragam, pertanyaanana naha saragam jeung hate-hatena? Heuh nyaho abdi ge. Bapak di masjid di kopiah saragam, di baju saragam, ka masjid saragam, naha saragam jeung hatena? Bener, teri wae tanyakeun ka orang pasar, teri sakilo geus 25.000, bangke manusia moal aya nu ngahargaan. Mata ngalusan awak soal babari, nu hese mah ngalusan hate, da awak mah keuna kuruksa. Buk hideung jadi bodas, leumbang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuh tuan lucu seurina. Nini beak kuntu seuri da muring kaket. Bala abah ngadar sukro drok mata kerusup ngadengi keur ngora geus kolot ngadar sukro ngadon nembal di jero. Kadang-kadang huntu katelek sukro keluar. Matak manusia naon nu rek disombongkeun tina ieu hirup sakadar disebut batur, disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Maka jalma nu alus nalika disebut pinter lain so pinter, tapi tugas jelema pinter ngoncoran jelema bodoh ngarah batur ngalarti karena kapinteran. Tapi nah kenyataan geus pinter ngadon ngahina nu bodoh, deuk ngahina mah tong sakola luhur kabeak-beak biaya teu sakola ge ngaledek batur mah bisa. Well disebut beunghar kudu miskin. Maka jadi jelema beunghar kudu akur, kudu deket jeung nu miskin. Sabab nu miskin gede jasana, lamun aya nu maot panggalana nyokot pacul nyieun kuburan, lamun aya nu maot panggalana nyokot pasaran, lamun tahlil 100 poe si miskin pangheulana. Matak lamun aya di dieu jelema beunghar sombong ka jelema miskin, kali-kali manu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan. Maka manusia ulah pernah goreng jeung batur, setiap manusia tangtu butuh ku batur. Benar. Disebut pejabat lantaran ayana rakyat. Mata geus jara di pejabat dicoblos ku rakyat, tong ngajodog wae di luhur, turun atuh ka rakyat. Ulah ari mararehanana ngeunah-ngeunah barang dahar ratusan juta di restoran, ai rakyat mikiran beas ge ngebul huluna. Di mana rasa perasaanana? Kaasup ustad tong legek-legek teuing jadi ustad. Nana gerhana bisa ceramah lantaran aya nu lalajo, eueuh nu lalajo narek ngomong jeung temok. Matak hakikatna lain ibu kudu ngahargaan kuring, lain bapak kudu ngahormat kuring, tapi kuring kudu ngahormat ibu jeung bapak lantaran kuring terjadi di tempat ieu diulem ku urang pasar, daeuh nu ngulem deuk naon kuring ka dieu. Bener. Matak samemeh urang menta diajenan ku batur, urang heula kudu ngajenan batur. Samemeh urang dihargaan batur, urang heula kudu ngahargaan batur. Samemeh urang dihormat batur, urang heula kudu ngahormat batur. Kadar eta eusi hate batur nu hiji nu rujit nu cua nu ngewa mangsa bodoh mang da hatena. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tuh lalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan, nu buruk mamurag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci daripada ngalawan kadarah tinggi, antep engkege eureun sorangan. Penyeta cenah teu eureun-eureun, tenang kege eureun di mana geus nyeri huntu. Anger sia eta mah cager nyeri huntuna ngomongkeun wae ka ibu keun bae engke ge eureun di mana geus pae.
ngan maknya dosa jeung doraka dek digugubuk nepi ka alam akhirat. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Sapanjang aya tatangga dulur nyeri hate kulaku lampah awak urang sewang-sewangan. Weh, matak sumber segala sumber hirup adalah hate. Pangaosan ieu alus maka bareng jeung hate nu alus maka bubar pangajian bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hatena kotor bubar pengajian bakal asa aing pangaosanana. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus maka bakal katempo tawadu sanggeus maca Quran. Maca Quran alus hatena kotor geus maca Quran asa aing pangqur'ana. Tahajud alus bareng jeung hate nu alus maka beres tahajud bakal katempo laku lampah beres tahajudna. Tahajud alus hatena kotor bubar tahajud melak cangkeng asa aing pang tahajudna ria ngarana. Bener. Heeh, matak nu ngaran hate teh kudu leungit. Bener cek pawayangan. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna cengelek jadi satria kanca. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Mun hirup hayang jadi satria sagala-gala tong sagala diaku da urang mah teu boga naon-naon. Pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, mampuh ge dimampuhkeun. Nana gerhana nama saha? Ampura tuh ngomong ustad da urang meung ngatak nana gerhana we. Nana gerhana teh saha? Hareupeun ibu ustad teh bawa ka hareupeun Allah buah ustad. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek ibu sebagai rakyat bawa ka hareupeun Allah buah bangsa. Mata kurang ulah pernah serap ku hiji jelema tapi kudu serap ku akhlakna eta jelema. Ulah serap ku kaayaan jelema tapi kudu serap mah ku akhlak jelema. Sabeunghar-beungharna jelema, sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal pada ngahargaan. Saalus-alusna rakyat miskin tetep bakal direret ku juru panon lantaran manusia poe ayeuna geus ngahargaan hartana katimbang amalna. Bener. Matak hirup geura cicing dina angka kakosongan, jelema nu kosong dina hirupna bakal sanggup dicician. Jelema nu kosong hate mah bakal sanggup dicician boro-boro ku santri, boro-boro tu kiai, boro-boro ku ajengan. Anjing sekalipun bakal jadi oncor hirup pikeun urang sakabehna sakadang tina anjing. Matak sim guring di lemur anu mira anjing tara dicarekan antep komo di pos wirita karunya lentong ka anjing teh punten we ci teh pun guru ka anjing dianggap guru cek tetangga nana gerhana jadi gelo nah cing teh nyebutun gelo maknya guruna anjing perlu urang guguru ka anjing palebah mana urang kudu guguru ka anjing san najis nabaham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najis nabaham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Mata kade ulah pernah ngaledek ngahina nganyerikeun batur bisa jadi kanyerina bakal napal ka awak sorangan. Well bari nu wel-welan teh da acan kitu acan. Kosong nu ngaran hirup. Manusia modalna karek bisa dina bibirna can katempo dina praktek hirupna. Kabeh bisa nyerita subhanallah, kabeh bisa ngomong alhamdulillah, kabeh bisa nyerita Allahu Akbar, kabeh ge bisa nyebutkeun la ilaha illallah, ngareneng jeung beo ge bisa. Bener tuh Bu? Cek beo subhanallah urang subhanallah sarua subhanallah naon nu ngabedakeun hanya gawena. Jadi subhanallah teh lain samet bibir tapi kudu katempo dina gawe. Subhanallah maha suci Gusti Allah berarti kudu kataong gawena bersih hate ulah alus luar goreng eusi kadongdong namina. Aduh beungeut di bodasan bibir di beureman aiteun haseum pamatuk. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Bener. Well. Maka subhanallah teh buktikeun dina gawe. Lamun dina bibir subhanallah batur nyeun gedong milu atoh
batur maju usaha milu bunga taeta subhanallah teh ai kanyataan mah subhanallah dina bibir batur nyen gedong ratug angen subhanallah na bibir batur meuli mobil olab harita kene mun taber ongko batur meuli sawah pingsan batur meuli motor pae berarti subhanallah teh karek samet bibirna teu katempo dina gawena. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah berarti puji teh kabehanana ge nu Allah urang mah pujieun ledekeun hinaeun cacieun ta urang teh matak ibu dihina batur dipitnah batur dipikarujit batur keun bae da puji mah nu Allah urang mah ledekeun heueuh well apan puji mah nu Allah ari urang mah dina bibir alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah ari hirup hayang dipuji wae ku batur boga kongkorong gamlengkeun dongko hayang ditanya sabaraha gram eta teh rujit anjir eueuh nu nanya diomong-omong 30 gram eta ladang ultah arahan hargana teh 1.400.000 timpah cek nu miskin saha nu nanya ulah ngomongkeun perhiasan ka jelema nu teu boga tong ngomongkeun imah ka jelema nu can boga imah tong ngomongkeun sawah ka jelema nu eueuh pangaboga naha Islam teh ngahargaan perasaan lain mah panas perasaan well ieu mah depon maneh meuli geulang kuat aduh ngomulung pangajian gigi brig hayu geus ini asa hayang kitu ria ngaranna. Ya. Mana tuh alhamdulillah dina gawe alhamdulillah dina gawe mah lentong hirup teu ngaku diri bisa teu ngaku diri alus teu ngaku diri bener rumasa diri loba kasalahan malahan ibu jeung bapak kaasup kuring teh sarua bener salah osok daya kedul osok alus goreng ge pada osok matak lamun goreng osok alus osok urang teh manusia biasa nana gerhana osok bener keur ngeureueuh osok salah mineng palebah mana minengna yeuh ceramah teh lain di dieu wungkul ka Banten ka Tasik ka Sukabumi ka Jawa Tengah lamun ngomongkeun tahajud teh Pak popolotot tahajud yu toong ka Bandung nu ngomong tahajud teh hees komo palebah nyaritakeun sodakoh mabati era innamal sodaqata lil fuqara sarodako yen sodako teh mah rezeki nu geus aya mulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako batur teh kapangaruhan masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan geratanya nana gerhana penting ieu ge lain sodako nu jelasna ngajamret ladang sodako engke teh panitia teh bakal ngudag punten ieu mah kagagelan sodakohna odok ditampa ribut tuh kumaha tuh dalil tadi ateuing Pak matak sabenerna bener salah pada boga gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga batur gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge sok kedul jiga batur gerak eureun nyaritakeun kagorengan batur da urang ge osok goreng jiga batur inilah manusia jadi kuring teh adalah manusia biasa teu kudu riweuh teu kudu Pak Ustad bade tuang jeung naon hari jeung asin gedae tong riweuh bade ngaleueut naon alah naon we lah tong riweuh sabab kuring lain manusia luar biasa biasa pan ku zaman ayeuna mah abdi jujur sok ngahuleng gitu barang datang dipapak disamut disurakan ongko berang diriung urang ngahuleng ieu teh aya naon gitu sabab kuring teu sadar Pak aya jelema viral kieu kalakuan oh anyao kusabab kuring merasa ibu teh guru kuring bapak MUI guru kuring bapak TNI guru kuring kades guru kuring sabab ilmu sumberna dua hiji nu tersurat dua anu tersirat nu tersurat Al-Quran 30 juz nu tersurat hadis Nabi nu tersurat kitab-kitab ulama tapi ilmu anu tidak tersirat anu tersirat anu tersurat anu tertulis anu tidak tertulis
alam dunia ieu jadi ilmu urang. Mata lamun ditanya sabaraha hiji guru, wah sireum ge jadi guru, anjing jadi guru, taneuh jadi guru, seuneu jadi guru, cai jadi guru. Sok ibu guguru tina seuneu ngajarkeun panas, maka ibu salamet lamun diri teu kapanasan ku milik batur, teu karerab awak ku harta batur anu beungharna naha ibu nu modarna. Kunaon? Panas hati. Urang ge diajar tina taneuh, diidek, dileyek, digeuleuhan, dikeueuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan. Genep bulan halodo, nolol hujan sapoe, jukut hirup deui, tutut nyampak deui, belut aya deui, tukang tani seuri deui. Artina taneuh teu nyimpen panyakit dendam. Matak lamun jelema diciptakeun tina taneuh tapi boga panyakit dendam, urang curiga boa-boa taneuh sengketa. Komo nu haseum beungeut meureun taneuh kuburan. Talamun rame taneuh pasar. Diajar hirup teh tina alam, tina rambut, tina halis, tina kumis, tina janggot, bulu dada, diajar. Kunaon bapak kumisan, kunaon bapak janggotan, artina bapak mah teu meunang buat baeud. Naha cobaan anu kumisan baeud da jiga lele useupeut. Ibu eueuh kumis eueuh janggot baeud lucu jiga jeruk deuk bitu. Maka lalaki diunggulkan dina akalna, maka lalaki mangakal pamajikan ngarah ngakel, lalaki ngarah pamajikan ngarih. Kunaon mah cebleh teu boga beas deungeunna eueuh, cek salaki cicing tong ogo bapa deuk ka pasar usaha cager ceurikna lantaran dikirim beasna. Nu paling paur lalaki sarwana. Kunaon mah ceurik teu boga beas, hayu atuh urang ceurik duaan kalaka paeh Pak. Mata lalaki ampura diciptakeun ku Allah pikeun ikhtiar pikeun usaha, maka ibu pikeun ngamanfaatkeun ladang usaha. Ilmu rambut manjangan, halis teu manjangan, ilmu da teu kabayang lamun ibu halis panjang. Wilujeng sumping nana gerhana dina raga pangaosan ditempo jamaah halis panjang kabur aing mah demi Allah tah. Sararieun teuing. Boa jelema boa di alam de gaib. Jadi Allah tetep mere nalika ibu teu butuh. Matak cekolot baheula tong hayang lamun teu butuh. Kartos. Tong hayang lamun teu butuh. Ari ibu hayang mobil butuh mobil. Mun bener butuh bisa nyetiran, boga keur bensin, berarti lain butuh, hayang gaya. Kamana gaya? Ari ibu butuh ku kongkorong, hayang kongkorong, hayang lain butuh. Lamun jelema butuh mah jujur keur nabung budak sakola, bisi salaki gering bisa dijual, ta eta mah butuh. Lamun hayang mah maksakeun maneh. Ngeclokan unyam injeum adean ku kuda beureum, kongkorong panjang, gelang panjang, akhirna tiung denai, baju denai, HP Oppo kana hutang poho. Kamarana gaya. Matak tong hayang lamun teu butuh. Maksakeun maneh gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, senang hirup henteu. Naha dan nu dipika butuh ku urang mah lain gedong sigrong, ngeunah sare, ngeunah dahar. Teu saeutik jelema gedongna sigrong, mobilna mewah, teu ngeunah sare, teu ngeunah dahar. Komo geus nyedek kana akhir bulan, ngebul huluna setoran. Bener? Lain hayang spring bed, urang mah hayang tibra dina kulem. Da teu saeutik jelema boga spring bed tapi kulem teu tibra-tibra, da spring bed na meunang nganjuk. Karek aya nu punten ge bayareun. Si miskin sare dina samak saheulai, angalna angal butut, tibra kerek bebeakan. Eueuh ka keung, usum bangsat teu keung ku bangsat, usum tuyul teu keung ku tuyul. Gerak tanya jelema beunghar usum bangsat, keung ku bangsat. Nu miskin mah deuk ngarona deung teu bangsa bodoh da eueuh paokeun. Malah pangih di jalan jeung anu bangsat, bisi maneh deuk mau ka imah urang aya ge coet. Ternyata apa? Duit loba santang tu mawa kasenangan hirup. Mata hirup sok tarimakeun, beunghar ulah hayang ngan lamun dibere tampa. Sangsara ulah hayang ngan lamun dibikeun tong nolak. Naha sagala rupana ge sangsara sabar surga jaminanana, beunghar syukur surga jaminanana. Duanana ge ari ibadah ku carana masing-masing. Kitu.
Ayeuna ibu ieu teh ibadahku cara masing-masing. Ibadahna ibu ku ngadengekeun kuring, ibadahna kuring ku ngocobrot, ibadahna nu boga pasar ku mayar. Tah engke cobaan tahun hareup ulem deui tong dibayar, datang moal 3 tadoraka teh aduh poho cenah jarkeun eueuh poho banyak orang ieu teh bararesi hatena teh petara rujad. Ampun ya nya lalakon ieu mung awah dibalikan deui. Oh astagfirullahaladzim waya teh awah nu di tukang sok atuh siap sarehat Pak sing sarehat para nyang Yuswa para rek milik dareukeut rezeki anggang balai sim kuring ti Bandung Bapak ti Garut sarua Jawa Barat dulur-dulur keneh lamun balik itu siap iya tanu beladinya aruih besok ampun Gusti kadeang kan menikah wah iya bingung balik kayaknya kudu ngapung Bapak teh dulur kuring mun Bapak MUI ka kuring ngakuna murid lamun kepala pasar ngakuna adik lamun ibu-ibu ka kuring ngakuna dulur jadi ngaran-ngaran jeung dulur mah mun gering kudu silih tulungan mun susah kudu silih talang. Gering kudu silih longok, susah kudu silih talang, bingung kudu silih tulung. Tah eta ngaranjeung dulur. Ulah dulur beunghar kakara di aku wargi abdi. Nah, ari dulur sangsara pelebah hajat ngadak-ngadak jadi babu dadakan. Di mana penghargaanana hirup teh lur? Sapieu. Termasuk ayeuna ibu ngahargaan tong salah, nana gerhana tong dihargaan. Kuring mah orang jauh, hargaan mata nu deukeut. Ustad setempat al-mukarramah ustad setempat anu hade mah kuring mah datang ka dieu ge hiji diulem dua dibayar tapi ustad setempat Pak tapi ibu sok ngaledek ka ustad setempat saha cing teh ibu ustadna ustad kukut we buat dianggap anak me ustad geus pikir mang nyeri hatekeun ulah kitu kadua anu sok dihina teh hansip mun hansip miluan PBB pasukan baris berbaris tuh buok eta cek ibu hari bosan aduh tentara dorakati indung tong kitu heeh nyari-nyari pidarah tinggiun mata hargaan mah nu dareukeut mang kuring mah datang ka dieu jujur di telepon aya waktu tapi nu deukeut mah ibu gering minta doa ti ustad nu deukeut maot ibu nu tahlil ustad nu deukeut bener mata nu disebut al-mukarram adalah tah kiai ustad nu deukeut. Oh well. Maka sumber kailmuan itu adalah ucapanana moal nganyerikeun batur, hatena herang, sifatna tawado. Balikan deui. Ilmu teh ngawujud dina bentuk 3 rupa, hatena herang, biwirna teu ngagogoreng batur, maka sifatna tawado hirup. Batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang, sehingga ilmu nu aya dina diri dipake ngaragangan batur ngajen batur, lain urang nu hayang diajen batur. Well. Hayang ibu sehat nu balik. Jawaban hayang sehat enteng ayeuna di dunia
lain hartina kudu opat sehat 5 sempurna, lain kudu barang dahar super gizi, lain loba jelema nu barang dahar gizina kapenuhan tapi isukna stroke. Nah ari nu miskin barang dahar ge saparan-saparan tapi naha si eta mah teu babari kakeunaan penyakit. Sugan aya di nu miskin penyakit malaria digegel reungit henteu da reungit ge kaburu paeh deuk ngegel ge naha pan udud bakona bau. Ternyata ibu hirup senang aya dina syukurna hirup. Lamun imah ibu 2 ulah coba-coba ngareneng jeung nu boga imah 3. Lamun ibu boga imah hiji tong coba-coba ngareneng jeung jalma nu boga imah 2. Naha bakal panas hate ngabanding-banding milik urang jeung milik batur. Lamun ibu salaki ayana nu di imah kitu rupa tong dibandingkeun jeung urang dan kayak jadi hoream balik. bahkan mun ibu boga salaki goreng sujud syukur ti ayeuna, alhamdulillah ya Allah boga salaki ku gorengna, ku petotna, ku begungna, ku hideungna. Naha dibalik alhamdulillah kudu syukur sabab jelma goreng mah cadu hayang salingkuh da sidik moal payu pandan goreng. Tapi lamun ibu boga salaki kasep ngarempereng koneng, mun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga Nana Gerhana, hampura tong pede teuing. Naha kunaon nu geulis loba nu bangor, naha kunaon nu bangor loba nu geulis. Jiga nama Mang Dadang asa aing hade rupa, gunta ganti kasasaha tungtungna jadi cilaka. Tempo nu di jalan deueuh merek kieu atuh. Rok ponok kaluhur you can see beungeut glowing. Lol kuring om check in om. Ya Kang, nu di jalan gadeulis ya. Nah akang ungeuk puak. Mata kageulisan teh berarti ujian. Sumber tina sagala ilmu adalah hikmah. Ibu dihina, diledek, dicaci, naon hikmahna? Nyeri geuning dihina batur teh, nyeri diledek batur teh, maka urang ngaharamkeun diri ngaledek batur, batur boga rasa, urang ge boga rasa, urang dihina batur nyeri, batur ge sarua nu dihina ku urang nyeri. Inilah hikmah. Kahartos. Kunaon bapaknya ka anak yatim, kunaon bapaknya ka anu miskin, bisa jadi karena bapak ngalaman hirup yatim. Bener Bu? Kunaon matak nu ngaran hirup ulah coba-coba ngewa ka jelema nu salah sabab urang oge pernah salah. Andai kata urang anu salah dipegang ngewa ku batur teu ngeunah, maka poe ayeuna batur salah ku urang dipegang ngewa sarua moal ngeunah. Batur judi, batur mabok, batur zina tong coba-coba nyeungseurikeun kana doraka batur, urang oge bisa jadi aya dosa nu leuwih ti judi, leuwih ti zina, leuwih ti mabok. Naon eta? Sombong ku perkara ibadah sorangan, asa aing pang benerna, asa aing pang alusna, asa aing pang hebatna, asa aing pang salatna, asa aing pang Qur'ana. Sakieu mata tong nyeungseurikeun dosa batur. Aya nu leket ka masjid tapi petit, aya nu hese ka masjid tapi bageun, aya nu ditiung tapi haseum beungeut, aya nu tara ditiung tapi aramis budi. Manusia moal aya nu sampurna mah tetep bakal aya kakuranganana. Mata kurang manusia tong coba-coba mukakeun kakurangan batur sabab batur ge leuwih apal kana kartu urang nu sabenerna. Weh bener ya. Kolbi, kauli, fi'li. Kolbina herang, kaulina bener, fi'lina tawadu. Ta balikan ku urang, kolbi, kauli, fi'li. Kolbina herang, omonganana teu ngarendahkeun batur, sikapna tawadu. Bubar ti dieu lakukeun. Bisi ibu goreng jeung salaki bubar ti dieu menta hampura aya. Cek salaki teh kunaon mane balik pengajian juki gituan ho. Nah, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak. Sapanjang aya pamajikan goreng patut ka salaki. Bapak nu meunang ya Pak tuh kuat kieu. Ieu teh tukang kada renge segitu.
salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak. Lamun pamajikan goreng kasalaki, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak. Lamun anak goreng patut ka inung bapana, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak. Lamun dulur goreng jeung dulurna, maka kunci dari segala kunci adalah hate. Hate ngomong alus, hate goreng mah anggar nganyarikeun batur bro. Mata kurang mah leuwih hade, kadang-kadang mah kurang kasaksian. Belang awak bisa dipupus, belang hate hese mupus. Pepes gelas bisa dibeli, pepes hate ibu salaki kamana neangan ganti. Mata pak kudunya ka awewe teh kitu. Pepes gelas bisa dibeli, pepes hate pamajikan susah neangan ganti. Kahayangna kolbi kauli fi'li, kolbina herang, kaulina bener, fi'lina tawadok. Sok urang talar seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Sekali deui, seuri kanu baeud, oke. Isuk wayahna seuri kanu baeud, bapak pamajikan keur baeud, cobaan bapak seuri hareupeun anak baeud kunaon memeh baeud insyaallah dijebrod ku halu tah. Lain maksud kuring kudu seseurian hareupeun jelema baeud, tapi bapak lamun pamajikan keur baeud tanya awak urang aya naon kasalahan urang nepi ka pamajikan baeud ka urang, moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Ternyata ditempo padaringan kosong beasna, ditempo lipstik geus dicokelan ku bilik, ditempo wedak geus dekok tengahna, deungeuna eueuh meujeuh pamajikan baeud ge. Bapak geuwat nyokot duit ladang di pasar 5 juta asongkeun kanu keur baeud, mamah tong baeud wae. Tah 5 juta, ibu keur baeud dibere duit langsung ngagabruk lain ta tadi. Artina eta seuri kanu baeud, mere kanu pedit. Batur pedit urang mere nanya kanu tara bisa jadi dina hirup masyarakat mabuk. Nalika ibu nanya batur ti marana juk ceding teh yang ditanya keun bae tong gampang kasigeung keur amekeun keur rujiteun keur cuaeun hiji waktu ge keuna ku waktu bakal eureun ku sorangan. Bener bu? Inilah modal tina sagala rupa ilmu. Hadirin sem goreng darek angkat deui. Ana ada urang nu ceramana kumaha urang we. Asli ti dieu teh rek tileles Garut kabelah ditu sajam 30 menitan lah. Hah? Naon? Ayo masieun. Naon ibu? Ulah wakanggosan hayang lebih ke jam sabaraha, hayang lebih ke jam 1 cenah si Ece eta besok we Ece sorangan urang-urang apa urang baralik we ulah nepi ka pangajian nepi ka subuh ai salat subuh hararenteupan leuneng kana sirahna ge saeutik ge sing patri sing aya amal keunana, sing aya tapakuraneunana, sing aya bahan pikiranana, saalus-alus nu ngomong, saalus-alus nu ngadenge, keukeuh nu alus nu ngamalkeun tina perkara eta omongan jeung dengeaneunana. Satuju? Hadirin kaum muslimin sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun ninggalin di pamrih billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.